Kereta mana aku mati pemerintahan. Iya mana mau damel kenunggu. Oh mang surti warung. Lain ku haringnya ka dieu teh sawah teh nya. Teu aya hujan. Sakitu kot lega ieu teh nya. Persawahan teh mah. Pami orang kota mah timur tuh kalau hujan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, di episode kali ini kita akan berkunjung ke salah satu perkampungan, yaitu Kampung Citalaga yang berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Nampaknya cuaca di siang hari ini sangat cerah sekali, panas sekali. Dan di sini persawahannya sangat luas sekali, tapi sayang airnya kurang, tidak memadai, soalnya irigasinya ada di dekat pabrik teh ACD, katanya mungkin terlalu jauh jadi habis di jalan. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanan bersama kita. Salam sukses untuk semuanya. Kampung Soreang teh. Oh, Talaga. Ayo, kata si bapak. Nah, gara tolan ya. Soreang. Rantan kang miring ngalangkeng gede. Duh rawas kieu ieu. Biasa. Persawahan lega di dieu teh Kang. Liwati. Itu jauh lah dari mana? Tapi sakapeng-kapeng sok disamut Kang. Sekarang kayak putus ayam hujan. Mun aya hujan sok disamut. Guludug panginten disebat tanya sawang guludug. Bukan, saya guludug. Ayah hujan agung lah. Saya hujan dia ada 2 liter, 3 liter. Ratus. Duh manuk ieu aja, Pak. Tong tatae kan bakal murah tetep budak teh budak teh pamali tatae kan. Habis sorangan nungkul dipotokeun gara-gara. Taya keur naek kitu ya. Kamera. Oh pintar abang tukangna. Mana tukang nabi mana tos ngadeg-deg mana kekiat tos namurag Kantos. tina ramutan mah. Murag tina ka ipari. Eta mah sering mah. Satos murag tina ramutan janten rewas abi mah. Renda sanes dulur ya mah. Giliran naon sok sampaikeun. Lain-lain batur. Heeh. Anyar deh. Lain da wargi teh lain-lain batur kitu sampai komplit. Da wargi kene ti ditu berancain. Sadayana lagi anu sok ka dieu mah wargi ngumpul. Ali, bangsa Ali, adul. Sami ti ditu. Adul mah sering naon-naon geus adul aya. Gratisnya Ron. Tong di mahal-mahal jangan kabelah dia teh karunya. Kalau nyata itu si bapak mah aya sok hideng. Tinggal lihat supaya. Oh, ti dia eta nyarakna.
itu. Oh, di mana? Kan pilih cabak untuk pada bisa mungkin. Di kabel tekengin ke cabaknya. Pada disambungkan pilih ke cabak kan itu. Nyak yang ke baru dah ya. Rekaman. Oh, maksud di warung. Lain ku gararingnya ka dieu teh sawah teh nya. Teu aya hujan. Sakitu kot lega ieu teh nya. Kasawahan teh mah. Kami orang kota mah inu ku palawija. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan terima kasih banyak yang selalu tetap setia menonton dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.